Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman, ieu ngadom singkat pisan nasihat ka ikhwan. Ayo batur geura siap menghirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu, bari henteu ngatup pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan teu bisa ditambahan. Teu raja teu rakyat, teu rendah teu pangkat, kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuku karingrang, napas maju kana beheung hate pinuku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat, arek ka mana nya lumpat. Napas anu panganggesan kaluat ti badan urang, bari nanang karak bengkang, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barja teh hijrah, waktuna ninggalkeun dunya menuju ka alam baka. Harta banda teu dibawa, duit dolar sawah lega, menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarempak larangan, harta jadi kasombongan, ngahina kababaturan. Nepi ka poho salatna karena sibuk usaha, nepi ka poho zakatna bawa ningku sarakahna. Ibadah ka popokeun teu
teringat ka kuburan, ibadah teu dilakonan, ngudagana kadunyaan. Ari geus ngaler nyang hareup, di tengah masih dakep. Ari geus baeud nang karak, anggotana henteu gerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang, kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar. Di alam dunia tinggalen, teu kabawa ka kuburan, jadi milik ahli waris, si mayit bati ngales. Bati gede hanjakalna, di dunia kedul amalna, hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunia pangumbaraan, nah atuh kangenahan, teu taat ka Pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan, hate pinungku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan, liang kubur geus nungguan, jasad urang diasupkeun. Beki deket-deket pisan, kana liang sempit pisan, henteu aya nu nyaangan, atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu geunang, ngarumasna moal salah, biasa di kasur endah, ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat handeu tolan, teu aya nu ngabaturan, di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang, nu diala peuting berang, mana anu rek ngabela, nah diantep kaula. Kacida teh hanjakalna, teu amal di dunyana, si horeng nu manfaat, loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna, dugi ka akhir hayatna, kedul taat di dunyana, ayeuna kari susahna.
bongan melib baretona ka ulama tenurutna bongan bareto tesolat ka ulama tetoat ka ulama karasana mangete daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan munkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma anu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna salamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat lobakeun ngaos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasehat mudah-mudahan manfaat ka iwan jeung ka sahabat bekel jaga di akhirat sebab di poe kiamat moal aya nu syafaat angingna Nabi Muhammad anu ngabela ka umat tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka manusia angin khotimul anbiya